Wilujeng wayah kieu dulur-dulur. Mudah-mudahan dulur-dulur sing sararehatnya, sing hararepi, sing bahagia. Kade ari wayah kieu mah tong poho ngopi atawa udud nusok udud nya ari tong udud mah ulah maksakeun lah. Lain saya boga acarita ieu teh. Kemarin nu keur ibadah haji di Mekah. Maklum urang Sunda dahar sok gede pan ari urang-urang mah darbek we dahar memeh tawaf teh pas keur tawaf nyeri beuteng manehna teh. Aduh cenah aing ieu hayang kacai tiba-tiba lumpat manehna teh neangan WC. Pan di Arab mah kitu loba jalema geuning nya. Manggih WC manehna teh ngantri eta si WC teh nepikeun ka jika urang ya mun di mall sok ngantri pan boro-boro teu di Mekah jalema nu loba gitu. Singkat cerita manehna teh asup ka WC teh ngan rukutuk meureun ngadon modal manehna teh tah. Atuh geus lihat di luar teh anu gegedor ditarik kegedor we hayu eta jelema. Manehna teh bingung meureun ngomong teh aing bahasana make bahasa naon ieu teh bahasa Arab teh becus ieu teh bahasa Indonesia paling oge nya meureun maneh sainget-inget sakola keur SMP manehna baheula diajar bahasa Inggris digedor-gedor eta WC-na teh pantoro teh digedoran we tuluy tarik. Geuleuh tah si eta teh aing modal can beres cenah manehna teh ngajawab we ngagorowok bari jeung ambek. I'm a model cenah kitu ceuk manehna teh tanya ngarti nya henteu. Anu pamirsa nu di luar teh gitu sakitu wae meureun ieu mah dongeng leutik saeutik nya sing ngahibur ka pamirsa.